Pan ngajual ke cowok ngora lain cowok asak. Pak, dahar heula. Hah? Jeung non ieu? Sangu doang jeung japu. Nu kieu deui. Saaya-aya we, Pak. Emang eueuh jualan nih Pak di kebon. Geus beak oge beas itu. Oh, naon atuh nya? Nah, bawa balik. Ari balik arek kurit apa lohor? Cewek sore kagok. Mang. Mang, Oi, boga cau teh Mang. ayangan ngora. Dibayar lah. Wani baragra. Cowok ngorek dibeuli. Ah daripada eueuh, arek bala duit. Gocap lah. Bayar. Maunya cau ngora gocap, tong sakitu atuh. Are gitu ge mang. 40 nya. Oh, gawe demang. Yang beli beas ya. Oh, kayak dibikeun ka pamajikan duitna. Oh, ada gitu mah. Mang, ayo. Oh, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gan, cau teh geus aya di ditu tinggal ngala. Heh, syukur atuh. Tuh nyanggulin. Arek nanggu kumaha bapak tuh belanjana di Unco. Dari situ ka mana tuh? Ngaji san balik. Ari burit kumaha tuh Pak, moalnya ngumeureun. Oh, kumaha tuh? Tadi acau jeung pisang goreng daripada kedahar. Kamu menang di mana Pak? Menang di kebon. Lagi geus dijual. Geus beak lain. Jeung saeutik. Riuhan beak bajing oge. Jeung milihan wausna. Heeh, urang jeung pisang goreng we jeung sore mah. Oh, kumaha we? Tah bawa ka jero jeung rantang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari duit bayaran geus dibikeun can? Dacan Pak, pan ustadna teu aya. Kalau balikin lah karena tadi gue bayaran mah engke we sukan gampang. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, Hah? sing cau teh eueuh di alat teh. Pan dialog dia kuing. Geus dibayar eta teh, nah make di ala. Pan ngajual ke cowok ngora lain cowok asak. Itu atas si Amang. Tapi oke nya. Pan ngajual ke cowok ngora lain cowok asak.
Pak, dahar heula. Oh, iya. Jeung naon ieu? Sangu doang jeung japu. Nu kieu deui. Saaya-aya we, Pak. Emang jualan nih Pak di kebun? Geus beak oge beas itu. Oh, naon atuh nya? Nah, bawa balik. Are balik arek kurit apa lohor? Cewek sore kagok. Mang. Mang, Oi, boga cau teh Mang. ayangan ngora. Dibayar lah. Wani baragra. Cau ngorek dibeuli. Ah daripada eueuh, arek bala duit. Gocap lah. Gaya bayar. Tuh, maunya cau ngora gocap, entong sakitu atuh. Ari arek gitu ge mang. 40 nya. Oh, gaya demang. Yang beli beas ya. Oh, kayak dibikin ke mamajikan duitna. Oh, arek gitu mah. Mang, ayo. Oh, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gan, cau teh geus aya di ditu tinggal ngala. Hah, syukur atuh. Tuh nyambulin. Arek nanggu kumaha bapak tuh belanjana di Inco. Dari situ ka mana tuh? Ngaji can balik. Ari burit kumaha tuh Pak, moalnya ngumeureun. Oh, kumaha tuh? Tai acau jeung pisang goreng daripada teu dahar. Mau menang di mana Pak? Menang di kebon. Mereka geus dijual. Geus beak pula lain. Ning saeutik. Riuhan tebak bajing oge. Jeung milihan walusna. Heeh, urang bikin pisang goreng we jeung sore mah. Oh, kumaha we? Tah bawa ka jero jeung rantang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari duit bayaran geus dibikeun can. Dacan Pak, pan ustadna teh aya. Kalau balikin lah karena tadi gue bayaran mah engke we isukan gampang. Banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, Hah? jeung cau teh eueuh di ala teh nih. Pan dialog dia kuing. Geus dibayar eta teh, nah make di ala. Pan ngajual ge cowok ngora lain cowok asak. Itu atas si Amang. Tapi oke nya